pancang kilung kupan papatong pajeleng lecong jeung si Gatot Kaca tarung naik hayang seueuh aing lah can rumasa aing baheula eleh teu sudi aing jeung si Antarja teu sudi aing jeung si Jakatawang cetek hayang langsung jeung anu geus kasohor anu ngaran Gatot Kaca hayo saya kaulah Gatot Gatot naon Gatot kajeleng mun teu salah ieu anak si Semar ieu geuning-guninga alah sembah kapihatur Raden Gusti Prabu teu sudi aing disemahku anak kunyuk aing maksana bejakeun kadunungan sia anu ngaran Gatot Kaca urang patutunggalan tuluykeun kitu nu baheula teh aing nyaho meureun mane oge 1000 kali paeh sapoe aing 1000 kali hirup sami atuh sareng abdi teh ajian teh salira mah 1000 kali paeh sapoe 1000 hirup ya tapi abdi mah 1000 kali paeh 1000 kali tilu moal kilo maksudnya 1000 tilu lah datan nerat tangga demam tuh nih datan nerat tangga demam yang pakulingan rana daerah Kingkang Prata tenangkeun ada tenang ieu ge alah lain euy yan karasa sia dibanding waing memang Kang langkung ti payun mah sembah kapihatur teu sudi aing dari mana wah ieu teh pancen ti Batara pikeun baehan aing ler kunaon atuh salira tebet ngalibatkeun nagara anu temahna kapan dugi ka ansur lembur papan kartulis nak bade ngeureuyeuh memang kapuguh salira nu dikni alana ayeuna mah rupina moal aya hampura baheula aya hampura wah lah palang siang kuat teh aya Rajapati kan Rajapati tapi gede nama gede itu tuh gede nama wah tapi dedeg ka dieu tulang bukan tulang leh tulang dudungan dewek mah lah dudungan mah bukan tulang ai itu kamuy tiba heula sia teu bosan mamawa dukun ka saha teh ngomong teh ka sia kurang aja geus kedae diwarah ku aing geura bina-bina teh gas tuman kan ulah nafsu teh pepes tinggal ieu ke digisik we mah baru ka naik gas kedae tuman geus ulah kana hate atuh keun bae tong dihalagan ka tuman eta beruku sia tuman kan tuman kan siapa tuh menang dicarek tuh menang dicarek hirupna liur pancang kilung